Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel Mang Dina Mara anu siap-siap warginya bade ngadagukeun dongeng. Kami ngalamun wargi ngalamun teu puguh. Tahu gituna kumaha wargi sadayana daramang pamugi bae saranehatnya wargi. Kami nama sehat jasmanina oge sehat rohanina atau digambirkan rezekina oge didabikeun balaina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pisan dipihar musim kuring siang kalian pergi urang teraskeun nya carios. Atanapi dongeng Sunda dina judul ngadu telu wargi. Dina dinten ieu teh nyaeta bagian anu ka-14. Dina bagian anu ka-13 urang masih nyarioskeun parid anu masantren teh malah hari teh rada diseuk-seukan tak ku guruna ku Kang Sarpin teh ngan rada kasar Kang Sarpin teh nya dawak dewek jeung sabangsana kitu tah. Ka anak buahna teh atanapi ka pasantren anu enggal. Da kumaha lajengna carita wargi sadayana mangga ruji ngadangkeun eduikeun karengsena ngadu telu bagian anu ka-14. Kitu jeung kitu bae unggal peuting. Geus jejeg sabulan parid bosen da ngajina anggar wae. Saneungkeun anu pampanderieunana geus leuwih luhur. Malah geus aya nu meunang 2 lambar surat Al-Baqarah teh. Geus aya nu maca narabas bari jeung ngejahna can bener oge. Kula ngajar pasti aya nanaon yeuh kumaha carana ieu. Ceuk teh parid dina aji poe. Keur ngalamun kitu ajengan ngagupayan di lawang bumina. Parid gewat nyampeurkeun harita sanggis tepi rengku hormat pok nanya. Aya pikeun saeun naon mama? Pangalakeun cai jang. Pinuhan gentongnya. Mangga mama. Parid hampang birit teu hese dititah ku ajengan. Sabab ngarumasakeun teu boga nanaon keur eusi peujit ngandelkeun pamere ajengan. Sore isuk tara ngaliwet maneh nama tapi sok dibere ku ajengan. Ngan kitu asal daek sagawe-gawe meulahan suluh ngalacai sasapu jeung naon bae sapigaweanana. Bari digawe teh parid mikir karasa kumanehna masantren teh teu gampang. Nyiar ilmu teu babari aya wae sesekelanana aya bae halangan harunganana. Kumaha nya? Naon sababna ari batur tereh naek? Ari aing manalila teuing iraha majuna. Boro-boro kana kita batuh. Diajar ngaji Qur'an ge hararese. Kitu tanu kapikir ku parid. Sanggeus sering gawe tugas di ajengan, parid ngadawung dina golodog. Golodog pondok kentang-rentang ti kajauhan ede budak sandapeun manehna. Garinding da kolotna mampu jeung teu mondok deui diadon we ngajina teh. Tah, ieu budak anyar ieu. Kamari ngajina sahandapeun aing, can apal huruf, can apal sakal, cik arek di kumahakeun ku si Sarpin teh. Diintip sia ku aing. Ceuk teh parid terus ngaliwet kana tukangeun panto, ngahep-hep bari nalingakeun budak nu duaan. Harita teh lila keneh kawan Cibagrib tapi budak nu dua geus daratang da sieun kaburitan meureun maklum santri kalong. Sok harita gok manehna kahareupeun pondok terus nu saurang harita gegeroan ka Sarpin. Tarojol ki Sarpin datang nyeseri bari nanya. Aya naon jang? Engke ngaji Quran deui Kang. Ceuk eta budak bari melong. Inya puguh. Satungtung can bisa mah terus we. Jeung moal aya eureuna ngaji Quran mah. Sebab kudu nyaho macana, nyaho hartina, kudu nyaho parabotna saperti ilmu nahwu, sorof jeung sajabana. Ari kitu kumaha? Ceuk Sarpin bari melong di. Hayang tere naek Kang, hayang geura pindah supaya tere bisa. Tah ieu rokok di bapa ieu teh atuh ieu mati emak. Ceuk eta budak mikeun rokok 2 bungkus ditambah ke bungkusan leutik. Teuing naon jero nama? Gerak Kang ieu teh. Ki Sarpin nyerenge seuri paromana marah mai. Mohon Kang Akang pamipale nyesep mah nyarios we
Engke abdi ku abdi dipangmeserkeun, cek budak kana make kopea harita bari seuri. Nya ti abdi oge kitu we, cek anu saurang deui. Beres jika ina mah geura ka masjid, memi medug ngapalkeun pujiannya. Akang macan asak liwet ieu teh jeung can mandi deui. Keun urusan ngaji mah tenangnya. Kitu cek Sarpin bari nyerengeh. Nuhun Kang nuhun yo. Cek dua budak terus indit meruka masjid bus ka jero. Dagung sedila kadenge tinceleuweung ngapalkeun pupujian eta budak teh. Pupujianana harita kadenge ku Parid tuluy mah teu dipirosea teuing kumaha. Hate Parid ngadadak panas huntu ka karot. Ramona harita dikepeulkeun sabab ayeuna kaharti paingan nu sahandapeun manehna geus pindah deui sarta ngabuncal manehna da geuning carana teh kitu. Ulang ajar. Anak itu masih Sarpin teh tah. Gejul tah. Bohong kudu ngamalkeun Quran teh. Buktina manehna ge ngajualan ilmu. Kudu kumaha ya akalna nya. Kitu geurentes hate Parid. Terus kaluar tina panjemputanana. Gek diuk di dina golodog pondok. Panuna mencerong harita ka balong. Jadi nenjo lauk emas nuting soloyong jair alit-alitan. Hate Parid harita ngageremet bae panas. Pikiranana wargi kumalayang kamana meni kala mikir anu lain-lain. Ambek kaki Sarpin nepi ka teu puguh nu diambekna hese ngabuktikeunana. Teu karasa dur budug magrib buru para santri ka masjid geus darangdang di samping saru make kopea baju bersih ari Parid galang-hulang teu hayang salat kalah pusing. Parid, kunaon ngaulang wae? Itu batur geus ka masjid tuh. Geura salat. Ceki Uman bari Noel tak Parid. Nya. Parid api-api ngarenjag padahal mah henteu harayang salatna. Tapi bisi goreng balukarna da pasti atuh disaur ku ajengan. Jeung sok disebutkeun keur kotoran era kitu oge. Parid cengkat leos ka kamar kop kana sarung jeung kopea belel. Terus hudu teuing bener ting teu padu baseuh we. Kalacat ka masjid kasampak teh salat berjamaah geus der. Sajeroning salat teh pikiran Parid mah ka mana bae utamana mah kana kajadian tadi. Basa Ki Sarpin narima bungkusan ti budak nu dua teh. Akhirna Parid aya ngabuktikeun kumaha ketak Ki Sarpin sabada narima pamere ti barudak. Ari praktek ngaji teh nyalahan. Budak nu dua mah geus pindah deui. Aya bagian nu diliwat. Ujug-ujug jeloke kana alhamdu terus ditarabaskeun harita keneh. Jelo kana alif lam mim. Eta kabeh kasaksian ku Parid. Nya puguh hatena jadi panas. Tapi dilalila mah jadi hayang seuri sarua ngomong beden terus ngomong dina jero hate. Paingan atuh sok loba nu mare udud. Paingan sok aya anu ngirim si kopi. Si horeng teh nyogok malulu eta. Wawadukan eta mah. Aingat teu sudi najis. Teu gablek duitna oge. Sorangan ge hayang deuleu. Ceuk hate Parid harita bari diuk nyang haripan Quran. Tulisanana mah teu kabaca teu kaharti da pikiranana malabung teh awan. Tepikeun kalekasan ngaji harita hate Parid demerenah leungit semangat kana diajar teh. Boro-boro hayang seson-seson milu ngariungna ge kapaksa. Nya akhirna dina hiji poe dina mangsana kuliah subuh. Parid mah henteu milu kala kangagojod ngembang salak. Diharudum sarung bari ngarengkol di kamar, teu hayang milu kuliah subuh, teu hayang ngadengikeun papatah. Bongan kajadian anak itu. Aya ilmu kudu dibeuli, manehna mah teu bisa meuli-meuli sabab eueuh keur meulina teh. Kacaturkeun di masjid ajengan geus ngamitian medar hiji pasoalan pikeun nambahan ilmu pangaweruh ka para santri. Geus ngabaku unggal subuh bada salat sakuliah umum ngabahas rupa-rupa peribadatan jeung rea-rea deui. Tapi harita mah ajengan teh rurat reret kawas aya anu di pilarian. Lami-lami pok naros kaki Uman. Man, kamana si Parid?
Duka mama da tadi mah aya ngiring sholat ceki Uman. Teang ku ente pin. Ajengan ngareret kaki Sarpin nu dianggap guru Parid anu pangdikeutna. Sabaina Parid teh diwurukan keneh ku Ki Sarpin. Can ganti kanu sejen da ngajina di dinya keneh. Mangga mama mangga. Jung Sarpin nangtung terus keluar ti masjid menuju ka pondok. Sarung disinglidkeun. Hatena rada ngagremet sabab tepat niresepkeun ka Parid teh dumeh tara barang bere. Wawalak teh ngan nortogan tah nyapekeun ka aing awas ya. Nya keurana naon atuh batur ngaji kalah mantog cenah. Kitu ceuk teh Sarpin. Barang bus ka pondok manggihan anu ngarengkol di bulan sarung. Ki Sarpin ambek tapi teu ngomong mun caang mah beungeutna bakal katara geuneuk. Untuk kekerot panon bolotot ujingkang keluar deui ti pondok. Liwet kapipir terus ngadongkang eceng gondok di balong. Serta ngarau saberatna terus dibawa ke kamar Parid. Teu parah diburu eceng gondok nu akarna ngandung cai teh ditamru-tamrukeun kana sirah Parid anu keur sare nyangigir bari ngarengkol kawas ku bae. Atuh gudubug Parid teh ngagudubug reuwas terus hudang bari gigibring. Lantaran sirah baseuh malah cai teh aya nu asup kana liang ceuli wargi. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda jangan nya anu ngadongkeun dongeng Sunda wargi. Tangtus anu mikaresep kana dongeng Sundanya. Utamina urang-urang Sunda mara urang-urang nu sanesna oge luar ti Jawa Barat anu parantos lami di Jawa Barat mah ngadarangukeun warginya kana dongeng Sunda ieu. Bodi pasisian di lemur-lemurnya wargi atau di laut para nelayan oge naon dina kapal naonnya kapal laut maksada gitu teh sambian tugas gitu tah sok ngadarangukeun warginya sok eta we aya we ngintun gitu tah komentar ngaturkeun nuhun Mang Dinanya oge ka para pedagang wargi sadaya di pasar-pasar biasananya di toko-toko atau nepi di warung-warung di bumina masing-masingnya di subalayan anu biasa bari ngantosan icalan. Uli jeung ari calana kasadayana nya pamugi sing laris calanana nya wargi sadayana oge kanu sanesna ieu mah anu di luar eta anu karesep kana dongeng Mundina. Uli jeung ngadangkeun kasadayana eta landung panguberahmana wargi tapi ngalamun teu puguh lah. Angga urang ngajingkeun carios ngadu teluh bagian anu ka 14 ngaudin dieu jeung ngadangkeun dikeun kareng sena bae. Setan alas haram jadah saha nu hianat kieu ye. Ceuk Parid harita bari terus luak liuk ari beurih anu ngajantang dikeut lawang. Nulak cangkeng semunang tang pok ngomong, ngerakeun guru sia mah. Tu ajengan nanyakeun deuleu. Kunaon sia? Batur-batur milu kuliah subuh ari sia mah kalah hees. Kang Sarpin eta teh. Heueuh dewek. Rek naon si laing Parid? Teu naon nuhun Kang, cik bejakeun ka ajengan. Uing mah nyeri hulu kitu. Moal milu kuliah. Ceuk Parid dari tagoledag ngagoler deui, hatena mah ngagugudug bakat ku ambak, tapi teu wani ari malam harita mah ukur ngageremet di jero hate dina hiji mangsa pasti bakal ditawur. Ki Sarpin teh ngomong di leos harita indit mulu ka masjid, geus aya di masjid bebeja ka ajengan yen Parid mah aya keur sare diajak kuliah embung. Untung harita ajengan teh teu loba omong, sabab lain di dinya waktuna kege rek disaur misah waktu. Kitu tujuan ajengan. Nya terus saya harita medar masalah tauhid para santri saregep naker ngabandungan. Boh santri awewe, boh santri lalaki bareng ngadedengekeun kuliah subuh, tapi henteu waleh tapi kuliah subuhna nepikeun ka maletek panon poe wargi. Alah bener ya lepat maca. Wargi sadayana urang caturkeun di Parid sanggeus Ki Sarpin indit mah buru-buru hudang leos ka cai nyeuseuh sarung anungan hiji-hijina. Baju ge da sarua kabasuhan.
nya sakalian we diseuseut brus manehna harita mandi. Geus mandi moyan di beruan pondok ngajentul kawas anu teu hayang usik. Babaturan mangariung di pondok ngobrol mani rame, aya nu silih poyokan, aya nu debat nyaritakeun hasil pangajaran tadi. Ari Patah nyamperkeun ka Parid pok nanya, "Rid, kunaon ti milu kuliah euy? Bener si anu diteangan ku maneh euy, nu dipedar ku ajengan." "Bedar naon Patah euy?" Parid curinghak, "Bedar tauhid euy." "Naon tauhid teh?" Saur mama ajengan kudu nekadkeun jeung kudu boga kayakinan yen teu aya di pangeran nu wajib diibadahan angin Allah sahiji. Jadi pangakuan jeung kayakinan kana hal eta disebut tauhid. Terus kumaha ajengan dipedar saha ari Allah, kumaha ari Allah? Ceuk Patah bari pepeta. Uing teh hayang nyaho euy. Saha ari Allah teh? Allah teh pangeran nu nyiptakeun alam jeung eusina. Anu ngawasa sakabeh alam, nya Allah anu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Suci, Maha Kawasa, Maha sagala-galana, teu aya anu ngaluhuran, teu aya anu nyaruaan. Ceuk Patah semu agul sabab manehna anu panggeulana nyaho. Kumaha ari Allah? Allah mah teu bodas teu hideung sabab henteu warna, henteu rupa, teu sarua jeung makhlukna. Tapi yakin ayana sabab aya dina sifat wujud. Allah teu diluhur, teu dihanap, teu digigir, tapi yakin ayana. Di mana atuh, jauh atawa henteu? Ceuk Parid beuki panasaran. Allah teh disebut jauhnya jauh, disebut deketnya deket. Sabab kumaha urangna ngan anu jelas Allahu alam. Di mana maneh aya nya di dinya Allah aya. Mun kitu mah Allah teh loba meureunnya. Parid alohok. Ih henteu pan ngan hiji Allah mah. Pipindahan atuh nutur-nuturkeun ka urang. Lain-lain kitu Lid. Yeuh, Allah mah kieu. Mun urang deukeut mangka Allah ge deukeut ka urang. Lamun urang ngajauhan ka Allah oge bakal ngajauhan ka urang. Mun urang inget ka Allah ge bakal inget ka urang. Ceuk Patah deui. Tapi di mana cicingna Allah teh? Jauh tapi deket jeung tawa deket jeung urang. Parid hayang jentre. Kieu euy. Allah teh leuwih deket batang genggerong urang. Dua urat anu nganteng tah dina beuheung najan adek kasebut jauh keneh lamun dibandingkeun jeung deketna Allah. Kumaha lamun urang aya nu nyekek, meureun Allah kacekek. Ceuk Parid bari buncelik teu ngartieun. Patah mani gregeteun. Teu bisa nerangkeun nu leuwih jentre. Teuing engke tanyakeun lah ka mama kumaneh. Uing jadi lieur euy aduh. Can nepi ka dinya matake kudu daek ngadengekeun, lain kalakah. Maneh mah. Ieu kumaha atuh batur kuliah subuh kalang ngarengkol maneh mah. Ceuk Patah tina taak teu bisa ngajawab. Ayeuna kalamaido ka Parid. Ih ari maneh Patah nakalah nyalahkeun ka uing. Eta kumaha tadi basa keur kuliah kadenge teu kumaneh? Nya kadenge atuh, nya kitu kateranganana. Kaharti kumaneh? Parid terus nyedek-nyedek. Nya kaharti. Ongko nyebut kaharti tapi ditanyakeun teu bisa nerangkeun naon nu kahartina. Cik pikir di mana ayana Allah anu saenyana. Patah garu-garu teu ateul leos bae indit teu hayangeun ngadengi omongan Parid. Cakakak Parid deseurik semua pok harita ngomong di bedaskeun. Kenal naon atuh ngadengkeun kuliah di teu ngarti mah mending HS we lah kawas dewek. Ngaji ukur hayang kapuji mah cuma kakesel-kesel bujur. Mun ceuk aing anu teu kaharti mah nya ditanyakeun sing nepikeun ka hartina. Balegug sia mah balet Ceuk Parid bari jebi harita. Patah ge ngadengieun kana omongan Parid. Tapi api-api henteu ngadenge. Terus unggah harita ka pondok. Atuh hatena oge rada kasigeung, tapi oge rada era da heueuh atuh. Rumasa milu ngadengekeun ge eueuh anu nyerep kana hate. Sarta tinghari yang teu puguh
napal sawareh teh. Wargi waktu teh terus wae majunya. Kaayaan anger kawas tadi para santri teh mun beurang mah sagawe-gawe kumaha kahayangna. Aya nu balik heula ka imahna, aya nu sare, aya nu ngaderes anu nyeuseut jeung sajabana. Parid ge kitu manehna teh teu ka mana-mana cicinge di pondok. Hate mah ngagremet, hayang males kaki sarpin tapi teu loba omong api-api poho bae. Peutingna sabada ngaji parid mah geus karalas deui bae bijil ti masjid. Henteu milu kagiatan nanaon, kalang ngarabu eceng gondok di balong. Diwadahan kana koper batur, disadiakeun gigireun panto rada buni teu kacaangan ku lampu. Ba'da Isya ajengan tos mulih ka bumina, para santri geus ka pondok ari kisarpin keur salat sunat. Ting sunat naon da sok ngadeluk wae manehna mah. Komo lamun aya kaaya ajengan sok getol manehna mah. Tah harita ge ngan sorangan da batur mah geus baralik. Punter wagi ieu hoyong ngeleueuh teulan. Aduh puntennya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Waktu harita terus maju wargi. Kaayaan angger kawas tadi, para santri teh mun beurang masa gawe-gawe apa. Parid ge nya kitu teu ka mana-mana manehna mah cicing di pondok. Ate mangga geremet we hayang males kapar ka sarpin. Kayaan harita peuting ba'da Isya. Ajengan harita tos mulih ka bumina. Para santri geus ka pondok ari sarpin keur salat sunat. Ting salat naon da sok ngadluk wae. Komo mun aya ajengan mah sok getol manehna teh. Tah harita ngan sorangan da batur mah geus baralik. Lakadalah geuning teh jaga-jaga teuing ena ge kapangih kasempatan teh. Rasakeun sia sarpin sia. Aing moal asa-asa dibales deuleu. Kitu ceuk parid bari terus ngarabu eceng gondok. Talenjeng kaki sarpin nu keur sujud teu antapara diburu eceng gondok teh kana pundukna nya puguh mani ngajulaeu ki sarpin teh. Salat ebat dibatalkeun da sirahna baseuh ku akar eceng anu nyurucut jaina. Beuretek parid balumpat bus ka pondok, datang ka pondok pakaianna geus dibuntelan. Rek indit neangan pasantren sejen tebetah di dinya mah. Regeyeng buntelan baju dibawa jeru turun kaburuan. Tapi hanjakal diburuan amprok harita jeung ajengan. Coba berwaseun ngadenge anu walah wahuleuh di masjid. Oreng kisarpin susumbar kanu deleka ka manehna. Saha eta? Abdi mama. Abdi pun. Panihin abdi teh mama. Pari dari tengah gorowok tarik. Reka mana? Bijil wayah kieu. Bade wangsul mama. Pari ngajawab bisa jujurna. Ke. Rek balik ka mana ieu teh? Da kudu pugu aturanna atuh. Na tebetah atawa geus pinter. Geus cukup ilmu rek balik teh. Balik ka mana lain teu boga indung bapa, Ajengan heraneun lantaran parid make rek balik dadak-dadakan. Jadi taya iber heula wargi ti anggalna teh. Parid harita tengah hulem. Teu bisa nembal deui ditanya kitu teh. Ari rek balaka ngabejakeun kajadian bieu teu wani bisi matak jadi uru ara pikariweuheun. Ulah balik wayah kieu jang. Goreng kasebutna. Sabab ieu pasantren teh aya pamimpinna, aya nu ngurusna. Nam kajero deui ayeuna mah jang. Kitu ceuk ajengan atuh teu nembali parid teh ting kumaha da lain ari ku ajengan mah anu sakitu bageurna ka manehna. Parid oge nurut terus balik deui ka pondok. Ari para santri harita teh budal di pondok.
lantaran ngadenge Kisarpin anu sesuak ngomongna ka mana baik, maka nyebut setan iblis segala rupa. Blus ajengan ka masjid dituturkeun ku Ki Uman jeung para santri. Barangko Kisarpin keur ngalaan baju mersihan kopeah nu baraseuh. Aceng gondok ngayang caina ucerat acret nyapuguh bae waktosna wargi. Teu nyekapannya. Rubina dongeng Sunda dina judul Gaduh Teluh karangan Kidiksa bagian nu ka-14 wargi dicekapeun duikeun ka dieu bae. Pamugi katampi karyan kabingaannya wargi utamina ka wargi sadaya anu aya dina YouTube dina channel @mangdinamara. Bonu caketna nu tebihna nya kasadayana hatur nuhun nu parantos ngadaungkeun oge ulah hilap subscribe dan diantos pisan warginya. Oge insyaallah bagian anu ka 16na enjing wargi dina waktosna sami urang ngajingkeun deui. Simkuring Mangdinamara ngahaturkeun nuhun ku paratosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.